dari keturunan Kanjeng Nabi-nya. Tadi dibacakeun manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusuh puasa. Jadi anggeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusuh isuk-isuk berarti tanggal 3 Ramadan. Ti orok nya nama puasa, ti orok kuari ieu di urang kumisna sok badak ieu teu puasa. Sabalika Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Abdul Qadir gancang cerita nabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah sapi ngomong kata Abdul Qadir umur 12 tahun urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng bengkok kene komo awewe mah irha lempeng na meureun. Iya Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong Masya Allah Karim tidinya bebeja ka mana mak kunaon sapi ngomong ka abdi cenah abdi mah lain jang ngangon sapi Masya Allah cak mana aja udah kumaha tuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Bagdad teu bisa katahan dibere lah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya muhun tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya budak mau naon sia mau duit cenah sabar dit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu moal teu percaya aya deui begal hiji deui budak mau naon sia mau duit sabar dit 40 dinar kos kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong budak cenah teh ditanyana narenteng bae heueuh puga aing nanya pugu bebeja ke kepalana dibawalah ke kepalana saya siang ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit sabar dit 40 dinar dina naon ditendena coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib sarjana ada juga uang buat saya can kataekan komo Habib Rozak mah Bib ada apa di pesa di Samsu sarjana musuh Amin Rais ya. Masya Allah. Nah, eta begal lain kunaon aneh. Budak segede kitu kena lantang. Ieu henteu ngabohong ditanya, "Aisyah ieu bisa bebejak ieu?" Aing mah can nyorang bebejak. Setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan. Kok sia terang-terang amat ieu meunang pitu hati sakti mah. Kumaha cak emas sia? Cak mah kula isuk-isuk nonton TV cenah sia nya. Sore nonton TV-nya. Mentak aing blon sarojeng maing tah eta orang Cikupan kos gitu aja kuari ngarembet ka Cilongok malah gedean di Cilongok tipina boga emat teh tah deuleu emas Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja Masya Allah indah cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunana aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut sia di kamana ieu ceng rek ka Bagdad rek naon rek masantren eta kadi ceng dieu naon kula rek milu bae milu ka mana ceukna garong si milu milu ceukna kula milu masantren itu teh naon sok heula maca syahadat teh lah disyahadatan dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadirna umur 12 tahun geus ngabeat eta begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ke pesantren Ki Hamad didabas titah ti heula lantaran nyana mah titah tapak ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah babari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teu jadi jadu wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teu jadi santri komo gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT nya coba mun presiden ka surga RT ka neraka aja kumaha coba ya ya Allah hanas RT teh digaji hanas ka neraka rugi 14 sama kos
Tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh lantaran nyana ngabangun masjid ya hasil RT ya mentak luar biasa teh geura parais ya teh ka sorga kajen lu kumaha sak RT ulah atuh geus atuh nu kolot teh ti heula atunya kabeneran nu pangkolotna abi bro insyaallah iyalah syahadah nu mantap syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua aya syahadah muayyanah sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah, sifat yang mustahil terhadap Allah, sifat yang jaiz terhadap Allah. Ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya tapi nu kagambar syariatna, salatna, puasana, zakatna, haji. Sakitu ge lumayan tah ngambe ujianana. Kababau sorga. Ka sorgana macan pugu ngambe-ngambe. Taku sakitu ge geus alhamdulillah ngan muayyanah. Tidinya terus Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam, ceng cicing di dieu nya. Lamun kula encan ka dieu ceng ulah ka mamana, mohon mangga wiridna naon abdi? Wiridna la ilaha illallah. Sakitu kan. Sesuai jeung aturanana di Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipraktekkeun. Setahun sekali datang ke Indit, setahun sekali datang ke Indit, 3 tahun dididik ku Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam. Cek Kanjeng Nabi Khadir geus cukup maneh geura ka kota ka negeri Baghdad. Jadi asup ka Baghdad geus jadi waliun min auliyail. Nah, ya Allah ya Rabbi, langsung guruna Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam. Mentak kamari ge aya nu nyekelan tasbih ge gede jasa. Kukula ditanya, "Aisyah orang mana?" "Orang pondok," cekenna teh. "Guru sia saha ieu asbeh?" "Hidir." "Hidir mana?" "Tukang lauk." Budak padu hidir bae. Ya Allah ya Rabbi, Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani di antarana nyana geus teu dahar 40 poe 40 peuting. Terus cicing di harapan masjid merasakan lapar jeung dahaga anu luar biasa. Jol bae aya jelema ngadeukeutan ditanya anjeun saha ngaran? Abdul Qadir. Kula keur neangan anjeun. Ai kitu anjeun ti mana? Ti kampung maneh ieu teh katitipan ku emak titah mere duit ieu. Nya kitu nya kumaha kaayaan di ditu? Alhamdulillahirabbil alamin. Tah ieu mah dititipkeun we ka anjeun ieu dititip mah embung cekena bawa deui ka ditu ka emak kula mah teu perlu duit geus dahaga jeung lapar dibere duit dititipan ku emak dikeun deui bae ka emak percis kusuran Cilongok mun dibere duit ku emak teh mah ulah sakieu atuh sawah bae jual mah jauh amat jeung Abdul Qadir dibere ku emak teh sakitu laparna embung endahan kita ngajual sawah cak mana pan enggeus sawah nu itu dijual ku sia atuh kabeh bae mah aju urang ka dituna ka mana atuh kumaha Allah bae eta ngomong kumaha Allah amis amat sawah dijual tapi eta lain urang Cilongok asli eta teh pindahan ti Cisoka itulah bersyariat syahadatna naik waris syahadatna syahadat hakikat syahadat anu bener-bener katingali zat Allah. Lamun nyaritakeun katingali zat Allah teh teu kaharti ku urang. Lantaran zat Allah mah moal bisa katingali ku mata ieu. Tapi ku mata batin mah katingali. Lantaran mata batin mah cekas. Mata batin mah caang. Mata ieu mah keterbatasan hanya sakieu urang dedeleuan. Tapi ketika urang boga bebene di Bandung sanajan keur ngaji kuari kadedelekeun bae biwirna jeung gunungna di dieu. Etalah mata batin urang geus deuleuan jam bae aing SMS-an ieu jeung urang Bandung. Eta mata batin kadeuleu Bandung. Eta keur carita totololang. Kuari rodail piceun bersih sesuai jeung aturan-aturan dina thariqah. Lantaran syariat adalah tathhirul badan. Thariqah adalah tathhirul qalbi. Hakikat adalah buah daripada tathhirul qalbi. Ketika jelema ieu geus bersih batinna pasti moal hayang rerejeungan jeung jelema.
wauh jeung presiden teu hayang. Naon hartina presiden sih jadi suge bakal modar. Jeung menteri teu naonan babarengan jeung menteri. Jeung gubernur teu hayang. Dibere cenah atuh ku bupati jang naon duit. Sugan atuh ku camat, komo ku camat. Mere ge tilok ka batur ka kula mah osok. Ja coba di nu beunghar atuh ja bakal paeh nu beunghar. Kamana tuh kanu maha bako kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Singkatna bae moal kaharti jelema nu geus deukeut ka Allah mah lantaran nya nama cicing bae di jero kamar. Matak hiji waktu sarua bahasa Siti Rabi'atul Adawiyah jeung Syekh Abdul Qadir. Siti Rabi'atul Adawiyah di jero kamar bae teu kaluar-luar, Syekh Abdul Qadir ge kitu di jero kamar bae. Cak babaturan-babaturanana Abdul Qadir. Ulan keur di jandela keur kieu Syekh Abdul Qadir teh. Ye, dunia rame, teh mah kitu aja. Aya HP. Geus make 3G HP na, abi bapak tuh bawanya. Geus zaman satelit ka ieu Abdul Qadir. Di deuleu tuh di Karangbolong. Tuh tingali tuh sesa tsunami. Tingali di Jakarta. Tingali di berbagai tempat rekreasi. Teu kudu jauh-jauh lah ka Jati bae ge aya nelayan di dinya. Besi hayang nu dempok, nu denok di dinya aya. Habib aya ngadoa zawid ni denokan jadi di denokan. Atuh teu kudu jauh-jauh ka nelayan bae bib. Ka eta teh di bibita ku babaturan hayang Abdul Qadir, ayo keluar. Yuk urang ulin rekreasi. Modal aya di aing. Hayang dahar di mana restoran mana, hayang minum di restoran mana. Hayang happy-happy di night club mana. Hayang di hotel mana, hayu. Ieu teh ciptaan Allah, hayu urang nikmati. Cek Syekh Abdul Qadir sia teh nyaho, maningan sia hiu ka aing. Hayu sia milu jeung aing. Di jero kamar teh aya hiji kaindahan nu sia teh nyaho. Di mana manya di kamar aya kaindahan? Lamun sia indah teh makhlukna, aing mah di jero kamar jeung holikna. Aisyah ngajakan ke pantai, ngajakan ke hotel, ngajakan ke neklub dan lain sebagainya. Hanya kamu plase sama kos kitu mah. Laladaan aing mah jeung nunyeun eta jeung Allah. Ayana di jero kamar aing ketika aing zikir la ilaha illallah. Terasa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bareng jeung Gusti Allah. Nunyeun gunung nyeun langit. Anu nyieun dunia babarengan jeung aing. Siangan sakadar bareng jeung pantai atau mungkin jeung wanita molek dan cantik. Aing mah jeung nu nyieun pantai, nu nyieun gunung, nu nyieun langit jeung bumi. Dunia jadi surga di aing. Mun teu percaya, yuk ka kamar aing. Diajak eta teh budak, coba mana? Coba keindahan di kamar. Diasupkeun ka kamar, manya kos indah. Teu kaharti. Nu mantap di pondok pasantren jelema bararetah sup ka pasantren tadina kuru ngan 25 kilo menang 3 bulan jadi sekintal setengah. Kunaon sih hiji delintu indah cenah di pondokna. Kan bisa jadi indah gitu masak biasa bae di pasar. Ieu bolon beureut. Tinjaukeun keindahan pondok pasantren nikmat luar biasa. Eta si kiaina kok betah amat sih. Sakadar ti imah ka majelis ka masjid, ti imah ka majelis ka masjid. Kadang-kadang lah embung ya jeung santri gah yang di jero imah bae kok indah amat. Pasti aya sesuatu anu batur teu nyahoan di jero kamar teh ternyata aya pamajikanan. Seuri. Ya memeh hakikat pamajikan heula tuh. Nah iyalah ternyata di jero kamar teh aya satu keindahan nu batur teu nyaho. Anakna ge teu nyaho, pamajikanna ge teu nyaho. Babaturanna hanya jeung tasbih doang. Ieu teh merupakan suatu alat. Cek Imam Syarih Siri Sikti mah kula mah maot teh ieu tasbih teh hayang di leungeun kula. Lantaran ieu lah nu ngawusulkeun ka kula. Diganti ku ari ku Habib Razak mah ulah make tasbih cenah. Make naon atuh? Tah nu sok ditanyung priuk teh cetrek cetrek cetrek. Para naon eta? Eta parenting hitungan karung Haji Pendi. Teu lain tasbih teh kos kitu. Aya maunatan gitu. Ulah diganti, Bib, hati-hati. Habib jangan suka pakai yang putih itu yang kotrek. Nggak ada itu di kitabnya. Nanti
Saya jelaskan tasbih ini ada sanadnya, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Mentak Habib Lomo nu ngajualan koka Kalimantan. Barang ditilik-tilik eta mah tangkalangbo. Nah ilah syahadat luar biasa. Ketika geus datang bah nikmatna. Nelebatur jelema lulumpangan isuk-isuk nu ka kantor, nu ka pasar, anu berbagai cara ka mana. Seri bae lantaran keindahan ternyata aya di jero kamar. Hanya ingin menyampaikan wahai umat, hati-hatilah. Anu tahapanana baru syariat, ieu urang laksanakeun syariat.